Seni lambang sejati kudrat kadar ti ajali sok muntanya api nasti memulai kesenian melalui sepah mengandung maksud dan tujuan memulai kebudayaan di kesenian panilakan nilainya pak
lain gawe ningkah tapi pikeun nyangling budi ngawincik wujudna hirup siliraha ni jasmani gamelan ngandung siloka awit bibit nu mimiti silokanan tapusaka nyebarkeun tu kaki wari pinterna para luluhur jasa anu ngabibitan jasa anu ngabibitan tunggul nu ngaseriungan ketiga kejadi mangsa empuk jukung asawirnan ngolah kabudayaan Sunda ari jalma nu berbudi dina prakna ngolah seni titirinti jeung kumati laku lampah hati mangsusang yatinang kunang kutaku rawis wayang lindunira ya bumi bengka ya bumi bengka daun saka ketuluan daun suci merdeka tetap merdeka mau benang dijajah awios Kang Cindarita Kontring negara medang kamulyan silokan ingkang kaeka adi dasapun bahasa eka sawiji adi linu hasa dasa sapuluh purwa nami limita dasa negara medang kamulyan amungkuraken pegunungan ngeringaken pasabinan ngananaken benawi ngayunaken bedaran gede gemah ketanah kang lumaku dagang saking rahinten ana dalu boten wonten ana pedote kang sami lumampah ing lebet negara boten wonten ingkang sangsaya ing wargi Saulenira tandana
sabda ya kuning lawan saur niratan dana panjang sinunggi sabda ulun nirawala bakti dening asi ya dening asi wong asih ora katara sapawontening nagara medang kamulyan anu sepiku paling towong kurampuk reheku copet saat ku bangsat lowong ku garong angang ku begal daya kelong newe-newe setan merokayangan jurig niliburi denawakang minta rupa bebas lumaku nanging dina ieu saat anu nyakrawati ngapaku denda ratu diu raja buta pangawakan jangkung dur si maradada bebas jemros pasemon lirebang barongan godek merbata lawang grawa sotsa netra irswia kemar pangan dika lir macan siniram bayak metukang brahmapati kaya alas bengkar lengahon tening kursi gading ginggilang kencana ngagemaku tapi no kasih pangrekat tinarete sing sosota mubiar katia tinawor kaping kali ingkang sineba sawet dipun adep dening ingkang rai anu didamel kapetengan sinalendra jejeneng kumbang lalean lan kumbang ali-ali lami-lami ngandika kedaling lisan mekaten pengandikaipun Prabu Kumbang Jaya waya kadal kadang hingsun kumbang lalean kula Gusti rai panjenengan kumbang lalean dipayun anu kapihatur nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi ditarma semah maneh kudu alengeun kenca kalawan katuhu malah diteuneun di luhur dina embun-embunan dihanap dina pangkonan dicatat dina tungtung ingetan anu teu keuna ku owah gingsir nuhun kali perkawisna bilih aya kalepatan mugia Gusti ngahapunten ih ai soal kasalahan kumaha tah sanajan ti kaula eueuh bedana sabab ilahar manusia nalung ti kasalahan batur sakotre kayu api ngoreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina sok boro sampean sanajan akang bisa ya kasalahan hampura sami-sami oge hiji deui dalur akang kumbang ali-ali teka kantun abdi kumbang ali-ali atuh pada nyangakeun semah pangabakti abdi mah ditarima kali perkawisna bilih aya kelepatan para lun maklum anu kasuhun ada jemar hampura anu ditedak bilih kirang tata titi duduga prayoga bongong celogog amprotan hapunten ti abdi kurung indung budak soal kasalahan sanajan ti kaula eueuh bedana sabab urang teh bener wae lain malaikat salah wae lain setan manusia teu cacah teu menak teu raya teu pamingpin teu ngancik dina hiji martabat sariring-riring dumadi mibana papasten dua anu geus teu bisa ditawar deui mun keur salah urang tara bener ana geus bener urang tara salah
keur subur tara kurang anak geus kurang urang tara subur keur susah tara bunga anak geus bunga urang tara susah tak kasalahan ge eueuh bedana boro-boro maneh sanajan akang bisi aya kasalahan hampura sami-sami abi mah ping 3 bade aya kersa timbala naon ngangkirai dina dinten ieu pada aya naon atuh lah saperkara akang teh sono tina lila bisa patepung lawung paamprok jonghok di ikaraton medang kamulian kadua perkarana bunga sabab nagara medang kamulian bisa sepi ku paling kaum tani sami mukti kaum dagang sami jalemar kaum buruh eueuh nu liput bebas lumaku burang jeung peucing ieu teh yakin ku ayana anjeun duaan malah lamun dibalitungkeun mangarasa berat nyuhun berat nanggung berat mulang tarimakeunana rumasa can aya timpa balikna boh ti pirbadi kaula boh ti nagara bangsa umumna cariosan Gusti Neme tawis ngange kana kabodohan rayi ih pugu sapaos kange kabodohan teu ngijing sila bengkok sinembah abdi mah kange mah kabodohan peot sote kulit ompong sote untu boda sote buuk adi diprayogikeun ku Gusti nagara bangsa mah bujang tanaga patiga disangakeun abdi mah syukur katilu perkarana teu weleh munyung kanu maha agung muja kanu maha kawasa nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut eusina anu kagungan welas sareng asih sangkan urang aya dinu panang tayungan hiang widiwasa tur aya dina kalancaran jalan babadamian dina poe kantenan dupi maksadna ai maksadna teh naon ye teh dari maksudna kieu akang teh matak era lamun ngadenge kecap balarea pedah urang tangtungan diu jasad buta cenah disebut na teh urang teh raksasa ai raksasa teh rakus sagala beuki barang anu dilarang ku agama nagara bangsa sok dirempak padahal teu kitu sabab ayeuna mah nu disebut raksasa teh lain gede awak bolotot panon gede huntu calawak baham nu disebut raksasa teh awakna mah leutik ngan barang hakana gemul tara dibalitungkeun nu batur nu itu nu ieu hak batur hak urang ta eta raksasa akang mah teu era sanajan bolotot panon bucitrek beuteung gede awak da teu leuwih ti saboboko dahar kantenan abdi mah komo 2 senok temok tah ku ayana era kitu urang teh kudu jadi contoh balarea amalkeun kamanusiaan anu sejati hiji diri cing cager 2 kalakuan cing bager katilu kanyaho cing bener jeung pinter ai hartosna diri cager ai diri cager bus naon teh ngeunah ai nu diabuskeun mah sok ngeunah heuh mun dina dahareun ai kalakuan bager tumanina los ka mana-mana salamet ai kanyaho bener jeung pinter urang teh teu cangcaya hirup di dunya moal beunang di bobodo batu moal bisa di dalangan kudu teu bener kantenan komo di dalangan ku Dede Amung Sutarya mah ih eta itu tai maksudna mah kieu sanyana ayeuna akang teh keuneuneun kadeudeuh kawelas kaasih ka hiji pahlawan anu dipika cinta ku nagara ku rahayat sajumlahna
eta pahlawan teh ti budak nepi ka dewasa can aya codeka kaceluk ka kadang ewuh kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin dupi jenenganana ai kakasihna nyaeta Gatotkaca satria melajang tengah urang Pringgandani pahlawan Amarta marah eta satria teh ngeunaan kana syarat pahlawan hiji jujur dua satya tilu lamun dipercaya tara ngaruksak opat lamun nyurang salah gancang tumarima lima nyaah kasasama hirup tak ayeuna eta pahlawan teh gering udur Ai udur gering walas teh sami tak eta pahlawan gering teh lain diubaran di pirosea kasehatanan ayeuna teh di nagara Amarta deuk ngayakeun hajat gede hajat ageng nikahkeun nyepitan nangap naon kelanan dengekeun heula ai hajat gede urang Amarta teh deuk tepung tahun gedong sadasa ari tiap tahun nyaeta ngulang tahunkeun gedong sadasa anu nyekel panji gedong sadasa teh nyaeta pahlawan anu gering teh anu dipikanya dipikadeudeuh ku urang sedengkeun ayeuna Gatotkaca gering lain diubaran hajatna di Amarta teh kalah deuk neangan pigantieun Gatotkaca kakang teh matak nyeri kana ati nyaliara kana baya sumalindang kana badan sumeleket kana hate matak akang gancang neang dalur Gatotkaca anu dipikanya aku akang teh lain dijungjung harkat derajatna kalah deuk diani halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe aduh walahul kitu akang teh perih matak ayeuna maneh kudu ini saksian rapat gede di Amarta lamun anu ngaganti Gatotkaca kakasih urang tampala kasaimbang geus aya jasana karasa nyata ku nagara jeung ku rakyat ulah diganggu tapi lamun anu dipake ngaganti Gatotkaca lain warga lain bangsa komo can aya jasa jeung nyata ka nagara bangsa kumaneh ganggu wah urang awut-awut we ulah ganggu tapi lamun anu ngeunah kana hate tampala sarua jeung Gatotkaca asa nyata jeung karasa ku nagara jeung rakyat ulah diganggu lamun lain bangsa lain warga komo can aya jasana ka nagara bangsa ganggu ributkeun eta rapat jamatan pinodam jadi upami anu ngagentos Gatotkaca teu cocok kana emutan ganggu cing precek canten kana ngaganggu mah adi mah nya ge salat sambeang tara puasa tara jakatara ai kana teleres mah rada ngeureuyeuh sabab bohong kudu bener kudu cager kudu bager teh nu karos ku abdi mah moal untung mun teu ngarugikeun batur moal senang lamun teu tega kanu miskin usaha mah tina jalan naon we asa ulah tina jalan bener eta gening aya babasaan amalkeun hartina alif di Jabar jadi A di JR jadi I di PS jadi U jadi A I U Allah itu urang
Allah teh itu lamun diudag can puguh kapanggih. Allah teh urang lamunnya ho ka diri pribadi moal linglung. Tong loba cerita pek granit. Rampung dawuh tutas pangandika di kantun pinar abade permios. Bray, kade maksiat. Bang! Kumbang lalean miwah ingkang rai kumbang ali-ali. Bade ngabandungan rapat di Amarta. Saring sing pagekancing, saring sep pagri. setan bating paruringkap iblis bating paruringi setan bating paruringkap denawa bangka mulia lami-lami nganti kakumbang lalean kedaling lisan adi aya naon ieu teh urang ieu tugas teh enteng nimbang entengna urang kawajiban bangana urang teh ulah ngatrakeun jasad ningalikeun jirim sabab lamun urang katingalieun ku para pengagung di Amarta tangtu dicuriga ai kitu kumaha
kapaksa urang make jalan dedemit meren urang ngawatek Aji Halimunan ulah ngatrakeun jasad ningalikeun jiri urang nyumput tapi urang ngawatek Aji Halimunan ai nyumput mah moal burung kapangi sanajan urang aya kikireun para pengagung tapi ulah kacingalieun hayu lah da urang gak bisa ngaleungit mah genep tahun baheula tatapanna teu dahar alpuket bener teh di mana di ditu kerapat urang-urang nyaksian ti kadeuketan aya teu katingalieun mah da moal aya nanaon awing medek nyumput dina empot kemang cenah naon sok warteg Aji Halimunan hayu lah urang make jalan Jumantara supaya gancang datang ka Marta dasar sugih ku pangarti jemar pangabisa subur ku panemu kumbang lalean sareng kumbang ali-ali ngawatek Aji Halimunan teu katingali jirimna teu katara jasadna murta sekarang wawang tinulungan murta ya sekarang wawang murta ya sekarang wawang ya saparantos teu katingali jirimna katara jasadna ngagubedakeun serap piamba ngepak bahu nganget jalan Jumantara mesat kag sine gegelampahipun kumbang lalean lan kumbang ali-ali nyariosaken wontening di Amarta sadayana para pengagung parantos sami rawuh Prabu Darma Kusuma Bratasena Arjuna Nakula Sadewa ngahaja ngangkira Jati Dewarwati Sri Mahabatra Kresna kaleresan ti nagara Astina anu ngahaja bade ngiring nyaksian Resi Kombayana lan Arya Dursasana oge kairing wadia balad saluareun Karaton Amarta oge sapengkeun Sri Nalendra Prabu Darma Kusuma pengawal pribadi raja Raden Destra Jumena pamedalipun Prabu Darma Kusuma kapapag kadia kejawen paninda
adil
wonten Pandawali 5 Bimayaringa Saripola Sang Arjuna Nakula lan Sadewa mulat medal ingkang Panudewa Sekar Wijaya Yakusuma Lawa Prabu Dharma Kusuma kairing para kadang sentana ngahaja ngangkir aja saking Dwarwati Sri Mahabatra Kresna teka kantun pengawal pribadi Raja Destra Jumena oge Resi Kombayana lan Arya Dursasana anu ngiring nyaksian jalana musyawarah alun kunirangan dika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Prabu Dharma Kusuma kedaling lisa Bopo Mas Raka Betara Yayi majeng kapayun calikna katuran sasumpingna Raka Betara kakaraton Amarta katedak katerima pembage sampean ditampi dening astakali kiwalan tangan simpen king plungati pun king mestaka rebu nuhun laksa ketika bingahan kali perkawisna kumayayi bilih aya kalepatan tirai mugia Raka Betara ngahapunten ilahar manusa tongok dina tarang batur dituduh-tuduh gajah depak dina irung sorangan teu karaos jadi yakin perkawis kalepatan masuk bujeng rai sanaos akang kasebat raja gelar Batara manusa nama sami nu mami urang silih hapunten bae bilih aya kalepatan tipun kakang sami-sami sanaos tirai Resna Yayi jaluk malum aku Bratasena ora bisa tata basa kaya wulian ora dadi apa Sena suang sulhipun anak kasalahan akang mugia sampean ngahampura wis totompo pengebek imu karo aku Bratasena nuhun wontring negara Dwarwati Samela Harjo ora ana apa-apa suang sulhipun ing kasatian mungkul pawenang ora kurang sandang lan pangan bagja kamayangan kaula nun rayi panjenengan panengah panawa badhe ngahaturkeun semah pangabakti ditampi Yai damang pangesto Nyi Subadra Nyi Srikandi damang sae Raka Betara nuhun dah kaula nun rayi panjenengan nakula ti sawajajar ngahaturkeun semah bakti Raka Betara ditampi Yai rayi panjenengan Sadewa ti Bumirtabu ngahaturkeun semah pangabakti ditampi Yai Sadewa oge teka kantu ka Paman Kombayana katuran sasumpingna Paman Kombayana ti jajar sokalina nah aya bing dening perkawis pengangkir Slirajeng anger ditampi ku astakali kiwalan tengen simpen di luhur dina mun-munan dihandap dina pangkonan dicatat dina ati sanobari anu teu keuna kowah gingsir oge rama dalem sumeja bade ngiring nyaksian ieu jalana babadan tenan ngemban pancen anger si Nuh teu kakantun tuh sareng anger Dursasana wakil anger si Nuh rai oge majeng kapayun calikna teh kaula nun rai panjenengan Destra Jumena Raka Prabu oge Kakang Arya Dursasana katuran sasumpingna Kakang Arya ti Astina kieu sinuhun sadaya-daya pun Kakang Arya Dursasana
dening perkawis nampi kana pengangkir Yai Prabu ditampi dening asta kalik wa kalawan tengen simpen king prungati pun deking mestaka iya pun kakang wakil Raka Sinuhun tiastina bade ngiring ngadedel kana maksad rai saparakada mangga jadi gerang ngawitan anu mawi sampean ngangkir akang dina ieu waktos aya pikersana saperkawis rai teh ngaraosono biasa patepung lawung patepang larai pamprok jonghuk sajabi tiraka betara sareng sadaya para pengagung oge paman resi di jajar sokalima inya kitu atuh da ono ida ican mang oge kali perkawisna parantos teu aneh deui tiap rai ngaging silingih karaka betara teu acan sakali nyenangkeun tiap ngaging silingih tetep be Raka Betara teh bade dipentes boh emutanana boh tanagana boh hartana oh teu sawios margi parantos janten sebatan balarea Kresna Pandawa Kresna upami dianekeun mah lir kemang sareng seungitna lir gula sareng amisna lir geni sareng hurungna lir pinang dibelah dua gini kitu ngarasana sok bujeng Panawa sanaos itu tongok walang taga anu kedah ditulung bari sapi pamrih rame gawe daya panangan naon leres teu kapinodamu naon maksud teh numawi ngaging Raka Betara raya teh bade nguningakeun perkawis ulang tahun Panyi Gedong Sadasa biasana anu sok nyepeng Panyi Gedong Sadasa dina mangsa ulang tahun teh pun anak Gatot Kaca kumargi Gatot Kaca wales ieu teh musyawarah sadaya para pengagung Gatot Kaca bade digentos satungtung Gatot Kaca teu acan cara bihara-bihari laras margi ulang tahun Panji Gedong Sadasa parantos dugi kawaktosna nanging kange pigentosinana raya teh teu tiasa nangtoskeun komo ngaguruh rahayat sajumlahna anu mika cinta ka Gatot Kaca kajen teu tulus ulang tahun tibatan Gatot Kaca kudu diganti kitu Raka Betara ieu teh ngaguruhna rahayat sajumlahna tibatan Gatot Kaca digentos sawios teu jadi ulang tahun Panji Gedong Sadasa sami anu kakuping kurai sami kakuping kurai sami kaulanun kakuping puji si mabdi destra jumenna lain pada aing kana memang si Gatot masih kena dibutuhkeun ku nagara bangsa umumna sanajan sejak Gatot keur gering ieu teh pamenta rakyat sajumlahna ngadaguan cagerna si Gatot ngan aing bingung pikeun nyarita kahalangan aing ku anak sin pajakeun aing nonyokeun anak aing maksad rai nu mawi ngangkir akang nu mawi nyangakeun be ka Raka Betara rai wakil mutrak Raka Betara kedah nangtoskeun calon Gatot Kaca nyaeta anu nyepeng ulang tahun Panyi Gedong Sadasa kinten-kinten saha percaya aing ka si kakang dipatok si kakang aing kudu jadi protokol pikeun nangtukeun gaganti anak aing si Gatot nyangakeun be ka Raka Betara nyangakeun be ka Raka Betara nyangakeun ka Raka Betara nyangakeun be eta maka paman Resi Kombayana
kumaha jaro nyangakeun be keke jadi kumaha sampean punten Nyai Arjuna mercantenkeun paman Kombayana leres teu kapinu antos sakrat Nyai Prabu ke rai ieu teh akang sareng sadaya para kadang parantos mercantenkeun Raka Betara anu kedah jadi protokol dina iwaktos nada mang macah hayang-hayangan atuh tibatan jadi protokol heung mun aya leuwihna lamun eueuh kacape-cape gawe da tiap ngaluarkeun kesang teh kudu aya balitunganana atuh ai cekap kunuhun mah da teu jaman ayeuna mah ina nyangakeun kanu pinter eta mah ai kolot mana geus tinggalin lah nyangakeun ih sanes nyungkeun pawan sanes mangga jadi nanging sarebu teu jadi bener salaksa ulah jadi duka saketi teu janten ijid rengating penggalih tresna mamana perkawis naon Raka Betara naon si kakang naon Raka Betara naon Raka Betara margi sateu acana akang ngemut-ngemut pigentosin Gatotkaca bade nyuhunkeun calon ti sadaya para pengagung cobi Nyai Prabu Darma Kusuma kapayun Rai Raka Betara saha calon ti sampean kangge ngagentos Gatotkaca numawi teu gaduh kangge calon bingung pikeun ngagentos Gatotkaca iya aing teu boga calon bingung pikeun ngaganti si Gatot Yai panengah-panawa kangge rai ge teh bingung saha kangge ngagentos Gatotkaca nuju ngemut Raka Betara teu gaduh calon Yai nakula kaula nun sami teu gaduh kangge calon kangge ngagentos Gatotkaca Yai Sadewa sanos rai ge sami teu acan gaduh calon kangge ngagentos Gatotkaca margi saha anu saimang ka Gatotkaca nyata tur karasa sadaya para pengagung sami nuju ngemut-ngemut saha pigentosin Gatotkaca bale Bandung asa suung pancaniti sepi jemping pemengkang asa longkewang asa jauh tina sifat kagumiraan bingung hanteu mangih tungtung susah manah taya sudah teu aya nu sumabda ari margi sami pakewuh emutanana ku ageng jasana Gatotkaca saha anu saimang pikeun ngaganti Gatotkaca dina ngeunaan ulang tahun gedong sadasa nanging sadaya para pengagung nuju ngemut kakuping ku Kombayana anu teu aya hak margi teu dionang sumpingna ka di Kombayana teh mung sakadar bade nyaksian teu dipasihan waktu sareng tempat Kombayana majeng kapayun balik nangtukeun pigentoseun Gatotkaca marak wong Wiswana marak wong Wiswana panos sapisan padaya tumam ya Allah